Dina eta ibadah teh diperdalam deui jalmi teh lamun bener-bener jalmi na kenal ka Gusti Allah aya cirina dina ibadahna oge. Cirina teh seueur di antawisna jalmi anu ibadahna kenal ka Gusti Allah hiji jalmi eta dina ibadah teh ikhlas. Al ikhlasu fil ibadah. Nu kadua di antawisna ciri jalmi nu kenal ka Gusti Allah teh az-zuhdu fid dunya. Eta jalmi zuhud dina dunia. Nu katilu jalmi anu kenal ka Gusti Allah teh nyaeta at-tawadhu bainan nas. Nyaeta tawadhu di antawis manusia. Gitu. Urang teh kenal ka Gusti Allah tenang. Naon cirina? Ibadah. Ibadah nu mana? Anu nembongkeun kenal urang ka Gusti Allah teh hiji carana teh lamun urang hoyong ibadahna dukeun ka kenal harkatna gerakna urang ibadah teh kenal ka Gusti Allah maka ibadahna teh kedah ikhlas. Ikhlasna teh ibadahna sanes kana haliah dunia tapi karena Allah. Nah cenah aya jalmi nu ibadahna teh karena Allah seseueurna. Pan disebatkeun dina Al-Qur'an jalmi golongan pertama dina Al-Qur'an wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat nu kahijina eta. Ayat nu salajengna wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat nu kahiji mah ngajeleger tah manusia di antara manusia nu seueur ayat di antara manusia aya nu nyungkeun ka Gusti Allah Gusti pasian abdi teh di dunia keun we akhirat mah kumaha jaga. Tapi nu kadua mah tanggo manusia deui minhum domir di antara manusia oge ngan nganggo domir kalimat kata ganti aya jamin nyungkeun Rabbana atina dunya Gusti cing sae pasian kasihan akhirat ka saya. Oh berarti aya jalmi nu udag dunya unggul teu udag akhirat. Tah urang mah dang udag akhirat janten jalmi anu ikhlas dina ibadah mah nyata nu udag-udag akhirat dunya jeung akhirat. Lamun udag dunya unggul teu ikhlas. Jalmi teh nyudag teh gusikeun we abdi mah beunghar di dunya keun akhirat mah kumaha jaga teh eta mah. Nu mawi aya ibadah teh aya paragi. Ibadahna salat mah aya tapi jang paragi punah hutang gitu. Ieu teh salat nyang paragi payuh anak gitu. Ieu teh paragi jang naon jang naik pangkat paragi hungkul eta mah. Allahna ka mana? Teu aya Allahna mah. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab